Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, dina dangat ayeuna sim abdi bade medar perkawis iman. Dina kitab suci dicarioskeun aya hiji awewe anu ngagaduhan panyawat parantos 12 tahun, nyaeta panyawat haid. Anjeunna tos milari dukun-dukun, tos milari tabib-tabib, dukikeun ka artosna seep, namung panyawatna henteu liren-liren. Tangtosna ieu hiji pergumulan anu kalintang abotna kanggo awewe ieu. Hiji mangsa anjeunna ngadangu yen aya Gusti Yesus sumping ka daerahna. Ieu kasempetan kanggo anjeunna. Kunaon? Kumargi anjeunna sering pisan ngadangu hal-hal anu dipidamel ku Gusti Yesus. Mujizat-mujizat anu parantos dipidamel ku Gusti Yesus. Anjeunna ngagaduhan hiji kayakinan. Upami anjeunna tiasa nyabak ujung jubahna, panyakitna pasti damang. Bapak Ibu sadaya, ieu mangrupikeun hiji iman anu digaduhan ku awewe ieu. Kunaon? Kumargi anjeunna ngagaduhan hiji statement yen upami anjeunna nyepeng ujung jubah Gusti Yesus pasti damang. Bapak Ibu, iman ieu anu matak janten Gusti ngamanah ka anjeunna. Kumargi naon? Upami urang ngaos tina kitab Ibrani yen hal anu berkenan di payuneun Gusti teh nyaeta iman. Aya hiji tekad kanggo awewe ieu tiasa nyaketan Gusti Yesus, sok sanaos panginten disabudeureun Gusti Yesus parantos seueur jalmi, tapi anjeunna ngagaduhan usaha. Ya, ngagaduhan usaha supaya anjeunna tiasa nyabak paling henteu ujung jubahna. Ya. Urang tiasa ningal narika anjeunna tiasa dugi caket Gusti Yesus, anjeunna tiasa nyepeng ujung jubahna, aya kawasa anu kaluar di Gusti Yesus. Panyakitna saharita keneh langsung liren. Bapak Ibu, iman awewe ieu parantos nyalametkeun anjeunna tina panyakit anu tos 12 tahun kealaman ku anjeunna. Anjeunna ngagaduhan usaha kumaha carana supaya anjeunna tiasa nyaketan Gusti Yesus. Sok sanaos panginten disabudeureunna seueur jalmi anu ngahalangan anjeunna kangge dugi ka Gusti Yesus, tapi anjeunna teras berusaha satekah pola kumaha carana supados anjeunna tiasa nyepeng paling henteu ujung jubahna. Aya dua hal anu ku abdi ditinggal nya. Anu kahiji anjeunna ngagaduhan iman. Yen upami anjeunna nyepeng jubah Gusti Yesus, anjeunna tiasa damang. Anu kadua anjeunna ngagaduhan usaha. Aya hal anu dipidamel ku anjeunna. Urang tiasa ningal kumaha awewe ieu tiasa damang tina panyakit haidna anu salami ieu 12 tahun kealaman ku awewe. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, abdi diemutkeun dina kasaksian kahirupan sim abdi. Hiji mangsa pasosonten abdi bade angkat pelayanan, teras di bumi tos teu aya naon-naon, maksudna teu aya tuangeun naon-naon. Murang kali sim abdi nyebatkeun kieu, "Ayah, lapar." Abdi emut di kulkas aya endog sasiki deui. Ceuk abdi nyarios ka murang kali abdi, cobi diceplok bae eta endog. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, henteu sabaraha lami dalam hitungan detik murang kali abdi nyebatkeun, "Ayah, henteu cios." Abdi penasaran, kunaon? Rupina nalika anjeunna meulah endognya, endogna teh sanes murag kana mangkok gitu ya. Tapi murag kana lantai. Anu akhirna anjeunna henteu tiasa masak eta endog. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, abdi sempet ngalengis gitu nya. Aduh karunya teuing. Murang kalih lapar, hoyong tuang teu aya deungeun sangu. Abdi nyarios kieu ka murang kalih. Sing percaya ayeuna endog hiji-hijina murag, tapi Gusti baris ngaganti endog eta langkung ti hiji. Leres Bapak Ibu nalika sontenna abdi uih pelayanan aya jamaah nyebatkeun kieu, "Kang, sindang heula karorompok, aya naon?" Kumargi abdi ningal waktosna tos kabujang wengi, tapi sindang bae karorompok. Teras abdi sindang ka
bumina ieu jamaah. Luar biasa. Bapak Ibu, abdi di bekelan endog hampir 5 kilo. Di bekelan minyak, di bekelan beas. Wah, luar biasa. Anu muragna endog sasiki ku Gusti digentos ku endog anu kalintang seueurna. Ieu pitulung Gusti, ieu mujizat Gusti kumargi naon? Samemehna abdi parantos ngagaduhan pamadegan, ngemutkeun ka murang kali sing percaya Gusti baris ngagentos langkung ti hiji leres. Nalika abdi mulih ke tempat abdi di mana abdi nganjrek, murang kali abdi tiasa seuri. Aduh, si ayah eta endogna manis seueur. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, kapercayaan orang ka Gusti Yesus eta henteu mubadir. Naon anu janten pergumulan Bapak Ibu? Nah penyawat, nah ekonomi, nah kesehatan, atanapi naon? Sanggakeun ka Gusti Yesus. Sing percaya yen Gusti Yesus baris nulungan. Gusti Yesus tiasa mintonkeun kawasana. Gusti Yesus tiasa mintonkeun mujizatna. Upami urang ngagaduhan iman ka anjeunna. Urang tiasa ningal, Bapak Ibu, seueur jalmi anu nampi mujizat Gusti lantaran percaya sagemblengna ka Pangeran. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, abdi ngaraos bagja. Kumargi naon nalika abdi masrahkeun hirup abdi ka Gusti, abdi sok sanos panginten aya rasa hariwang, honcewang, khawatir, tapi abdi diamutkeun ulah sieun Allah nyarengan. Ulah sieun Allah aya di keluarga. Ulah sieun Allah baris nulungan. Janten kanggo putra-putra Gusti nu saleresna henteu aya alesan pikeun sieun. Kunaon? Upami urang ngagaduhan rasa kasieun, ieu hartosna urang kirang percanten karena berkah panyerangan Gusti. Dina Injil Matius 28, upami bahasa Indonesia mah nyebatkeun, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ieu hartosna naon? Panyerangan Gusti moal liren-liren ka sakur jalmi anu percanten ka anjeunna. Sing percaya yen Gusti henteu ngantunkeun urang, yen Gusti teras nyarengan urang sadaya, kumargi Gusti mika asih ka urang sadaya. Bogaan iman, percaya sagemblengna ka Pangeran, usaha ngaraketkeun diri sareng Gusti, sangkan urang tiasa nyentuh hate Gusti. Upami urang tiasa nyentuh manah Gusti, hate Gusti, Gusti teh tiasa mintonkeun berkah perkenanana ka urang. Hayu urang sadaya sing percaya, sing raketkeun diri urang ka Gusti Yesus. Kumargi di luar Gusti urang teu tiasa midamel naon-naon. Hayu Bapak Ibu sadaya urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerjaan sawarga, hatur nuhun kangge berkah pitulung Gusti. Abdi percanten mujizat Gusti dugikeun kadanget ayeuna masih aya. Abdi percanten Gusti yen kawasa Gusti baris teras dipintonkeun. Abdi percanten Gusti yen kawasa Gusti tika pungkur dugikeun ka ayeuna teras baris dinyatakeun dina kahirupan abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi percanten Gusti yen Gusti mika asih ka abdi-abdi sadaya. Mangga pasihan ka abdi sadaya Gusti kamampu kangge hirup abdi sadaya mungkum mantung ka Gusti, ngaraketkeun diri ka Gusti. Abdi henteu ngandalkeun ka manusia, henteu ngandalkeun ilmu pengetahuan, tapi abdi mung mercantenkeun diri sapinuhna ka Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi percanten berkah panyerangan pemeliharaan Gusti baris dipintonkeun ka abdi-abdi sadaya ti danget ayeuna dugikeun ka salalanggengna. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.